Ah, kebeneran yo. Hakanon cecenet euy. Geunah jigana. Yo. Oh, meureun karek ieu meureun. Cak ieu ge lumayan manfaat ya. Di ala hiji ge lah. Lumayan butuh abah. Aduh. Yung jalana kieu nanya. Ampun ding. Amis. Naon da mun muda nu kitu. Cecenet mun komuni segala dihakan ai budak ngara naon nu kitu. Ieu teh cek bahasa Indonesia mah ciplukan cek urang mah cecenet ieu teh. Eta teh. Eta geuning. Abah teh bieu ti kebon. Karek hiji diala ieu teh. Rek dijual. Mun kok jual abah ge butuh masa ngalau ge. Dah teu payu atuh bah murah nu kitu mah. Si beuli atuh. Pesanan mak budak ge teh. Beuli lah. Wani gitu, wani ka harga ieu teh. Heeh, beuli lah. Aing mah miriwuh ieu nu butuh. Beuli 10.000. Teu payu da keur naon nu kieu mah jebah. Boga duitnya. Boga ieu tah. Buru beuli sok. Udah makanan kitu. Ubar eta teh cenah. Ubarnya. Heeh, eta teh ubar era eta teh. Eta teh. Bahasa fokus ka barang beuli naon sok. Boga duit 10.000. Boga duit. Heeh sok. Buru atuh ya atuh. Dokan duit heula. Abah tuh balik lengoh meureun atuh dibeli di jalan ge mah balik bae. Rek balik kan buru lain mah bisa nganterkeun motorna eueuh juga bae abah rek lempang